ya Rasulullah salamun alik. Anu bakal balik ke akhirat nu bakal cicing di imah sorga mah hiji jelemana tilok boga HP. Tah nu tilok boga HP bakalna cicing di sorga. Nu boga HP berarti kan hiji deui. Sama ngaji malah HP ente coba keluarkeun lah. Coba ulah suka bohong. Durut sia. Oh, sebab sama jaringan tuh beres sampai mah. Tah, eta ciri dah eta be. Kadua di imahna tilok boga TV. Tah eta bakal balik dah ka imah nu sorga. Lamun anu boga TV eta ka neraka. Imah nu di neraka. Dul gani boga TV teu? Boga tilu. Wah. Masya Allah, tambah jeung anak incu berarti. Ya, teu aya hiji jelema kecuali ku Gusti Allah geus disadiakeun dua imah. Hiji imah di sorga, nomor kedua imah di neraka. Terserah urang kuari nu urang bakal balik ke akhirat, apakah deka imah nu di sorga, apakah deka imah nu di neraka, pilihanana ayeuna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qaili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Angkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji anu ti Cipocok nu parantos masihan hikmah-hikmah maulid
mudah-mudahan anjeunna dipasihan panjang umur, pasihan kekuatan, dipasihan kalaluginaan. Nu alhamdulillah malam ieu malam pertama maulid di Kampung Cilongok Citi. Alhamdulillah malam ieu di Cilongok dihadiri ku satu orang Aceh, ialah Bapak Putra, kedua Rajib Gandhi, Pandi, ketilu Haji Supendi. Alhamdulillah tanpa diundang datang babari guys. Kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah malam tanggal 2 ieu urang kumpul di dieu dalam rangka ngagungkeun ngamulyakeun karena dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu Kangjeng Nabi teh kasep-kasepna jelema barang neuleuh ka dieu pang joreng. Jadi hari ngadenge Kangjeng Nabi kasep jasa barang neuleuh ka dieu ya karim. Aduh, potongan lamun Kangjeng Nabi ma akhlakna mulia-muliana. Quran ngajelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Mun hayangnya Quran lempang Kangjeng Nabi. Barang neuleuh ka dieu pang robed-robedna. Tah ieu kukula dibabawa gitu robah-robah. Kieu asal datang ka paeh kieu bae jangan mah. Sekajeun lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula malamun neuleuh Haji Pendi teh inget ka dongeng anu ulang tahun. Ayah nini jeung aki-aki umur 90 tahun ulang tahun. Asal Haji Pendi be inget ka dongeng eta. Ulang tahun dihadiran ku anak incu cicit kabeh. Masya Allah atuh peserta anu penghadir ngaranna ge ngariung ieu. Araya kabeh. Haju dansa deui. Biasa dansa nini jeung aki-aki biasa dansa teh bahasa mana eta dansa main kencang-kencangan gitu. Ih nyana biasa make my darling segala my darling aduh aya I love you my darling nini eta. Geus beres teh ditanya ku peserta, Ki ini ai tadi my darling teh emang naon artina? Ih teu nyaho. Ki ai tadi my darling naon? Teu nyaho cek cenah. Teu nyaho. Ditanya Nini teu nyaho, ditanya si Aki teu nyaho. Eta bisa my darling itu. Itu my darling teh gara-gara si Nini be nyebut my darling geus Aki ge nyebut my darling. Maksudna naon maksudna ieu teh? Teu ngarti cek nya teh. Barang didesek be poho ka ngaranna cek nya. Cek Nini aing ka bapa sia poho ngaranna. Cek bapana ge aing poho ka sia ngaranna. Orenganan parikun. Jadi eta pikun dan nusok anu sok ulang tahun teh jelema pikun.
pikun tah mendingan muludan mun muludan kieu ieu ngaranna jelema bener. Iya Haji Pendik kolot-kolot ulang tahun goblok ieu mah. Masa kolot ieu ulang tahun? Coba cekel irungna pikun teh sih. Pikun dicelongok mah ulang tahun eueuh. Eget hiji 2 3 4 5 genep. Eta pikun ngaranna. Nah malam ieu mah urang maulidan mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus perjuangan Kangjeng Nabi sekaligus wafatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu urang harapan urang ku ngayakeun maulidan kieu mudah-mudahan urang engke di akhirat diajak ka surga. Boh, Dul Gani amin. Oh, potongan sama Dul. Mana? Jana yang ke surga Dul Gani. Jadi tapi jana Jumaana mah dihareup ngan nundutan bae. Ieu Dul Gani. Tah jadi sekali deui harapan urang mudah-mudahan jaga di akhirat diajak ku Kangjeng Nabi ka surga. Sebenerna ye cek Kangjeng Nabi urang geus ngabogaan imah di akhirat. Imah di akhirat geus boga. Cek Kangjeng Nabi ma min abdin illa walahu baitan. Teu aya hiji hamba, hiji jelema kabeh kecuali nyana ngabogaan 2 imah di akhirat. Waduh mantep jasa. Baitun fil jannah wa baitun fin nar. Hiji imah di sorga, nu hiji imah di neraka. Mudah-mudahan Haji Pendi bisa ka imah nu itu. Nu mana? Aya 2 imah. Urang kabehan ngabogaan 2 imah jang balik urang. Hiji imah di sorga, nomor kedua hiji imah di neraka. Urang ge boga rarasaan ieu kira-kira mun balik ka ditu ka akhirat, ieu urang bakal cicing di imah nu mana geus boga rarasaan. Geus boga rarasaan, ieu kira-kira ieu mah unek nanya bae ka jamaah. Mang Haji Pendi mun balik ka imah nu di sorga apa ka imah nu di neraka? Tuh. Neraka cak Haji Adang neraka. Jadi geus diprediksi ku batur jeung ngaji. Geus diprediksi. Nah, lamun disebutan hiji-hiji eta teu bagus, mendingan urang bae kuari mah nyekel diri urang aing sih mun balik ka sorga ka akhirat kira-kira imah aing nu mana ye anu bakal didatangan. Apa imah nu di sorga, apa imah nu di neraka. Urang geus boga rarasaan sorangan. Sebab anu bakal balik ke akhirat, nu bakal cicing di imah sorga mah hiji jelemana tilok boga HP. Tah, nu tilok boga HP bakalna cicing di sorga. Nu boga HP berarti kan hiji deui. Sama Haji mau HP teh coba kalau keluarkeun. Coba, udah suka bohong. Burut ya. Oh, sebab sama jaringan tuh beres sampai mah. Tah, eta ciri dah eta be. Kadua di imahna tilok boga TV. Tah eta bakal balik dah ka imah nu sorga. Lamun anu boga TV eta ka neraka. Imah nu di neraka. Dul Gani boga TV teu? Boga 3. Wah. Masya Allah, tambah jeung anak incu berarti. Ya. Teu aya hiji jelema kecuali ku Gusti Allah geus disadiakeun 2 imah. Hiji imah di sorga, nomor kedua imah di neraka.
terserah orang kuari nu urang bakal balik ke akhirat, apakah deka imah nu di sorga, apakah deka imah nu di neraka, pilihanana ayeuna sok dirage ngan anu kumpul di dieu mah pasti ka sorga kabeh. Iya tuh ieu pan urang cinta ka Kangjeng Nabi ngan paling ge angel ka sorgana. Mampir-mampir heula Haji Bahri mampir di warung kopi Haji Mansuri mah angel batur geus datang ka sorga nya encan. Haji Mansuri keliling heula sebab di dieu nya sok keliling we pan eta angel misi tarajakeun ku dulgane ge uwi ka mana uwi. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun jelema anu bakal jadi penghuni surga nu kuari ngabangun imahna dirapih-rapih dibagus-bagus. Jelema anu iman pasti balikna ka imah nu di sorga. Amal mu'minu payabni baitahu bil jannah. Anapun jelema mukmin bakal ngabangun imahna nu di sorga. Jadi orang kuari kumpul di dieu teh sebenarnya ieu teh lain kerenanan keur ngabangun imah. Keur ngabangun imah di sorga. Aju urang kepenting tahajud eta keur dirapih-rapih tah. Keur dirapih-rapih. Ulah tutungkul tahajud tilok. Tahajud tilok. Ai heran di jelema ieu. Ai sal atuh kikian bae bener-bener. Masya Allah. Geus puguh pondasi-pondasi demet salat 5 waktu teh. Terus ornamen-ornamenna eta adalah puasa-puasa sunnah. Senin Kemis. Tah eta ornamen-ornamenna. Geus puguh salat duha babeh eta keramik granit. Lamun salat duha na 2 rakaat eta mah keramik ikad. Lamun 4 rakaat na ieu mah esedza. Lamun 6 rakaat eta marmer Padalarang. Lamun 8 rakaat Karara. Haji Pendi Karera. Itali istimewa. Terserah urang kuari ngabangun keur ngabangun imah diserahkeun ka urang. Jadi engke ulah kaget lamun urang ka sorga imah saya nu bagus ieu mah bagus. Oh ieu mah imah Kiai ti Cipocok ku pantes. Ieu mah Rajib Gandhi Rajib Pandi. Oh bagus. Ieu nu saya ieu nu lurah lurah bagus bab lurahna bageut. Ieu nu kentengan ieu mah nu Haji Rusdi. Kentengan. Ayo nu eod dia, ini Haji Masuri. Nya eod nya eueuh jelema ka mana ieu. Jadi dibangunna kuari ku urang. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantak para aulia Allah wanian tapa di dunia jenting teu dahar ge asal engke di akhiratna rapi jenting baju tepati mewah ge asal di akhirat kajenting teu boga kendaraan ge asal ke di akhirat kuari dibangun terus wanian nya nama mentang mata ti peuting maca Quran teu eureun-eureun maca sholawat zikir moal kebal ieu urang hirup di alam dunia teh moal kebal. Dulur urang nu kira-kira bakal panjang umurna jaenal teh jaenal babaturan Haji Munjir. Ta babaturan Haji Munjir, babaturan Haji Rusdi geus ti heula. Jaenal geus kieu bae di gara ka dieu di. Mana Haji Uwi ge? Jaenal geus ti heula tuh. Masya Allah nu ngarora keneh. Kunyana ge di deuleuhan bae ieu kudu karumpul di dieu aya naon cek jaenal teh. Oh muludan cek. Ngadengekeun kuburan ada deukeut eta di dieu. Dah deket itu saja. Oh Haji Bahri
tah iya didelekeun moal kebel urang Masya Allah karim geura bangun ku urang imah jang urang bangun ku urang supaya rapih urang lamun ningali BSD bangunan kabita lamun urang di modern ningali kabita di Kelapa Gading aya nu laporan kamari ieu ngajual imah hargana 40 miliar minta doana cenah kiai ieu imah deuk dijual sabaraha hargana 40 miliar oh cekulah teh mun dijual ke Haji Rusdi mah mantep ya 40 miliar batur mah ngajual imah teh nah eta kan di dunia kobo di akhirat bangun ku ari ku urang ulah asa-asa urang bangun melalui hijrah minal ma'asi atau minal maksiat ila taat hijrah ya Kangjeng Nabi teh kapan diutus ku Gusti Allah di Mekah lahir di Mekah diutus di Mekah 13 tahun cicing di Mekah kemudian pada tanggal 13 September tahun 622 Masehi ya nah hijrah ke Madinah mantak hijrah teh ya mun dina fikih hijrah teh pindah min daril kufri ila daril Islam tapi di manaan ku ulama panjang hijrah teh urang mah hijrah teh ku ari mah geus bae hijrah tina maksiat kana taat mulai ku ari mengenal Kangjeng Nabi teh sebagai rahmatan lil alamin kemudian Kangjeng Nabi teh adalah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira melalui petunjuk Kangjeng Nabi urang setelah nyaho aju nuturkeun wah mantep teu percaya ka Kangjeng Nabi cilaka dunia akhirat loba jelema nu teu percaya ka Kangjeng Nabi di dunia na keneh teu percaya ka Kangjeng Nabi cilaka ulah teu percaya ka Kangjeng Nabi maksiat bae kana aturan-aturan Kangjeng Nabi tu NTB tu Palu eta maksiat ka Kangjeng Nabi aslina ka Gusti Allah mantak kula sok meringkak bulu bela mun di Cilongok kadenge aya nu mabok meringkak bulu Cilongok aya nu zina barang diteliti aya mah aya tapi lain urang Cilongok nu mabok teh alhamdulillah barang teliti tetep kudu neliti coba urang Cilongok lain oh lain ngan anu ngajual nama urang Cilongok leuwih parah tong kos kitu tah ieu sih ada ieu ya urang ieu salah setik gempa salah setik angin salah setik banjir ulah mengundang bendu Allah urang hijrah coba kuari hijrah minal taat minal maksiat ila taat di jero hate urang bae ya Allah ya Rabbi lamun Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah lamun para sahabat hijrah ti Mekah ka Madinah nyalametkeun agama abdi mah endek hijrah tina maksiat kana taat sakitu bae geus tuturkeun petunjuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun nuturkeun Kangjeng Nabi hampang ulah nuturkeun anu teu akur jeung Kangjeng Nabi boro-boro muamalah munakahat jinayat salat bae lamun akur jeung Kangjeng Nabi hampang aya jelema salat tapi teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi takbirna sabaraha kali sholli Allah usolli Allah aya anu ngamakmum orang Arab cuk urang Arab da di Arab nu salat kos kieu tapi barang ka Indonesia loba kageteun urang Arab sakali deui sia teh jadi ku aing tarik sia cuk urang Arab bener bae ka 4 kali 5 kali Allah ditarik ku cenah mundur urang Arab ka hareup langsung teu usah deui cenah mah guys langsung Allahu Akbar hebat urang Arab nyana nyileuk anu tadi teh sakali bae cek nyana teh aya takbir sakali ngomong teu beres urang Arab siapa sahabat deui
itu karena ke jelema barodot nuturkeun Kangjeng Nabi nu pertama bete beres nu kadua teu becereg jadi atuh geus ben mantak ngaji jelema nu teu ngaji mah kos kitu tah lamun ngaji bahkan hampang nah teu kudu hese-hese ja Allah maneulekeun bae jeung ngagerakkeun urang ge Gusti Allah mantak teu kudu hese-hese ulah usolli aya deui usolli far kebenaran di tukangna Ki Ja'far hayo par deui kita tadi aing di tukang itulah lain salat pasini nah iya kudu nu bener salatna kudu sesuai jeung aturan kudu jual belina atuh kudu sesuai jeung aturan urang lamun jadi karyawan kudu sesuai jeung aturan dagang dan lain sebagainya geus diatur ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang hijrahkeun tina teu bener kana bener urang hijrahkeun tina maksiat kana taat urang hijrahkeun tina anu tatadina kurang khusyuk kana khusyuk urang hijrahkeun hate urang nu tatadina kurang yakin supaya yakin ka Gusti Allah niatan mantapkeun ku urang ka Gusti Allah hijrahkeun hate urang Ya Rasulullah salamun alaikum